Tik, punten. Mangga ce, peryogi naon? Hampura nya Tik. Yeuh, ayeuna teh bade beberes hutang pulsa nu kapungkur teh ya. Inget keneh teu? Inget atuh, sanajan tos 3 tahun oge. Salaresna abi tos saep kasabaran teu ditagih deui sote. Sabaraha hutang teh 24.000 nya. Nya. Kuduna mah jadi 30.000 sabenerna mah. Mati iraha maneh ngabungakeun hutang. Lain ngabunga deui nu ece mah geus akara. Tapi nyakeun wae lah sok bayar 24.000 wae. Kuota abi nu diangge ngaweaan ece. Panaga abi nu dipake bulak-balik ka imah ece. Ek lagi duit eta teh gratis eta mah. Sok ece tinggal bayar pokok hutang lah hungkul pami bade dibayar mah. Ieu duitna tuh. Kumaha nampi? Hampuranya Tik, hampura pisan eueuh sok angke-angke hutang. Hirup eueuh nu 3 tahun ka tukang. Sabaraha harita jadi malang. Utang ka batu teu anggeus-anggeus jebak unggal jalma. Coba milik teh hararese datang aya wae halangan nu di imah oge barayak dijualan ke mayaran hutang nu teu anggeus-anggeus. Berarti pangdoa abi diijabah ku Gusti. Nu mata kula sok nahan hak batur ngarah terser kana milik sorangan. Mun eueuh hararese mayar hutang, milik eueuh oge hararese datang.